Mula bawa teh tadi. Dah bungkus lah. Pasti kurang karasa dulu saban detik saban menit anu aya di badan urang dulu pasti aya robah. Terkarasa umur geus kolot moningan istri anu donto ngadada aki oloh itu gerak aduh mani nyoros Bawang bangor jeung babadian kitu anu kaalaman ku Ki Jaya Warestika karena ku betuju mun urang eling wiwitan tang tumo kamalina tina tanu jeung aturan kita loheon jeung aturan Sakitu gitu ya. Kayak upami ieu angkat pandangan ki ieu ku Heri we di pasien. Iya, mangga. Eureun gitu bade eureun gitu maksudnya. Ya. Oke, siap. Dede yang pupuh ya? Oh, di SMP 2 ya. Mohon nanti ya. Episodenya nanti setelah ini ya. Nah, tunggu dulu. Yuk, Kang Rahmat, oke siap. Salam siap, Pak Dede. Mana siap? Bah, hiji dua tilu langsung abahnya. Ya. Action langsung abah. Bismillah, ngawitan tangan mundur. Ya. 4, 3, 2, hiji. Pasti kurang karasa saban detik kita lahir saban menit anu aya di badan urang ujung beru pasti aya lobana tekarasa umur geus kolot Padede Sari moningali istri nu donto ngadada aki Allah aduh tuh roge
wani nyoroson belek balik eta besera boson bau ngabangor jeung babarian kitu anu karasa kijaya kena ku panakit betuju eling mangka eling romingkang di bumi alam hirup dan mati wawayangan kata daya pengawasan mereka rasanya lampa badan anu katempuhan muan orangnya kena diri tang tumo iri dengki malah loba suka seri dulur aduh nyangakeun asa dayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes Balarea Akatipino kusim kuri